Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu hapunten ngawangun abdi sareng rerencangan di dieu katugasan ti guru mata pelajaran bahasa Sunda kangge tugas wawancara menawi Ibu kesan wawancara. Di dieu abdi bade ngajukan sababaraha pertarosan langsung wae Bu kana pertarosana. Mangga lajengkeun teh. Ibu kami wasta ibu teh saha? Ya saha. Entin. Entin. Oh, dupi modal ibu kangge icalan sabaraha kawit? Kawitna nya ibu asap ngeureujeuh we saalit-saalit 1 juta gitu ngawi tambalan ya mah gitu. Ibu di warung teh aya icalan naon wae, Bu? Sulang goreng pengennya beli ieu nu amis-amis pengennya saaya we kieu minuman kana makanan cekak-ceki pengennya cukup permen Sabaraha kauntungan anu dihasilkan teh pinten, Bu? tiap dinten nya da teu anggar kitu kanya asis teh petangkos yeuna kitu kepenginganana nya aya kenging 300 aya kenging ieu teu anggar kitu 200 neng taruhan mah nya itu saet pandenya rosi aya calan mah sidang tadi teh aya yang deui kitu neng namun ieu nya kirang balanja ngaselan deui ibu teh nya ieu nama calan terus yeuna kitu hoyong ngaieuan namihan deui modal kitu nya yeuna ahnya dikeureujeurkeun we pangintenan saali-alikeun gitu tadi suka ada fit Ari pami ibu buka warung ieu teh ti jam sabaraha dugi teh jam sabaraha? di jam 7 dugikeun ka jam 2 Pami icalan di dieu teh sabaraha tahun? teh sabaraha tahunnya ti Inde teh tahun sabaraha di tahun sabaraha sa Inde teh teh Atas lami pisan. Ibu hapunten nya wageuh hatur nuhun kana waktosna. Punten bilih aya kalpatan ya Bu. Punten ibu nyarios ngadinya nyariosna asa gitu